Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana dina channel YouTube channel Mang Dina Mara anu mikaresep kana dongeng Sunda garapan simkuring Mang Dina Mara. Sahabai wargi nya di mana be alamatna bu istri pameget nu anu sepuhna. Kumaha mang sadayana pamugi warginya sararehat. Tapi nama sehat jasmani na wargi, sehat rohanina aya dina panangtayungan atana pilindungan Allah Subhanahu wa taala. Digambrikeun rezekina oge ditebihkeun tina balaina. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipiharep simkuring siang kalayan wengi. Wargi anu ngantos sarita Sunda dina judul Sikulup warginya dinten ieu bagian nu kasalapan di mana harita Mang Lebe sareng Mang Omeng anu bade ngabujeng ka bumina Bilani teh nya wargi indungna Sikulup tah. Da oge teresep Mang Ucin kumaha lajeng naik carita Mang Urujeng ngadaungkeun tang landung pang beberah mana. Mang Ucin bahaok sanajan aina peuting yuk urang ka imah Bilani. Urang nepungan Sikulup aina keneh. Kitu cenah ceuk Mang Lebe bari jung nangtung terus harita meuditkeun sarung kana cangkengna. Atuh hejung harita Mang Ucin oge nangtung kitu di bahaok jeung si Ohim da tinggaleun nya sanggeus Mang Lebe pamitan ka bojona. Bral atuh sararea harita teh arindit. Nyatana rek ngajugjug ka imah Bilani. Ari maksudna rek nyusul ka Sikulup teh. Cag tunda heula Mang Lebe sabaraha kanca. Ayeuna urang nyaritakeun heula Sikulup. Waktu manehna lumpat ninggalkeun si Ohim saknyana mah terus ka imahna. Tapi ngoliweuh ka pipir imah Mang Lebe. Terus sarita milu aub jeung batur sarta manehna ngirupahi but ngudag domba nu kalabur. Malah waktu sararea ngariung harita di buruan imah Mang Lebe ngilu hadir ngan teu daekeun dinu caang. Manehna salingkar bae dinu rada poek. Ari sirana ditergos harita ku sarung lamun rek nyarita sorana sok dirobah kitu bae lamun perlu pisan. Dalam teu perlu mah tara nyarita tuh. Tapi ceulina harita dipasang pikeun ngadedengekeun caritaan balarea. Kitu di sakabe obrolan Mang Lebe sapara kanca ku Sikulup harita ka dengeun pisan. Waktu aya Mang oge waktu aya Mang Omeng oge manehna teh nyinggir harita teh bari ngageurentes sajroning hatena mupuas ta ka si Ohim. Waktu Mang Lebe nyaritakeun reka imah Bilani Sikulup ngomong sajroning hatena, aduh cilaka yeuh si Mang Lebe rek ngajang ka imah Awing angtu bakal ngalaporkeun kalakuan Uing ka emak. Beuh amu cilaka yeuh tangtu Uing teh bakal dicarekan di ku emak. Rek diintip sia ku aing. Aduh untung aing ngadengekeun ieu. Lamun teu teh cilaka 12 ya ditambah hiji jadi cilaka 13 ditambah deui hiji jadi cilaka 113. Aduh. Awas ya Mang Lebe. Gitu cegeurentes harita Sikulup bari leos ninggalkeun batur manehna teh. Terus bae ngadigdig buru ka imahna bari dempang sirahna dibuleun ku sarung teh. Tegung silila harita Sikulup geus nepi ka imahna. Tapi manehna mah teu unggah kalablus ka kolong imah karayap-karayap ka bejero. Sanggeusna manggi tempat anu merenah gek Sikulup teh harita diuk bari nangkep tuur. Ceulina harita dipasang pikeun ngadedengekeun anu nyarita. Atura matuk jeung reungit anu napuk dina awakna teh dipalire jeung jeun we harita ngajentul ngadaguan Mang Lebe jeung batur-baturna. Heuleut sawatara waktu hawar-hawar kadenge aya nu singgareblig lalimpang. Bikelila beuki deukeut malah tungtung nama srog anu lalimpang teh nepi ka hareupeun imah Bilani. Sarta horeng Mang Lebe jeung kanca-kancana.
Ati si Kulup mani curinghak pok ngomong jero hatena. Tah geus datang si Mamang Lebe teh. Cik waing rek didengekeun rek ngomong naon can manehna teh. Dadai kanan tengah puting kieu dasar manusia teu boga polo batur mengeunah-ngeunah hees. Ieu mah kala kader ngadatangan imah batur. Awas ya dina hiji waktu mah diwarah waing Lebe teh tah. Kitu cegeureun teu hati si Kulup. Bari dengdek harita masang ceuli manehanana teh. Ndelila pok Mang Lebe eluk salam bari nangtung dina golodog. Punten Bilani nyaring bi aya ribut ieu teh. Ulah sarere teuing penting ieu mah. Cik Mang Lebe harita bari ngajanteng. Ari Bilani kabeneran teu daek sare penting eta mah. Lantaran setijaba kagandengan ku anu udag domba teh, Bilani keur mikiran kalakuan si Kulup. Anu cek pamikirna beuki gede teh kalakah beuki balaweng bae eta budak teh. Jadi barang ngadenge anu bebentenan, Bilani mani curinghak. Tapi encan wakan embalan sabab bayang tetela heula kanu di luar teh. Malum kasemahan tengah peuting teh kudu hati-hati. Seneng Mang Lebe pok nyarita deui. Bilani geus sare acan cik bugakeun pantot teh kuring ieu Lebe ieu rek aya perlu. Malah jeung Mang Ucin, Bah Aok, jang Ohim sok buka dalain arek ngaganggu teu bener. Ieu mah aya perlu nu kasida pentingna sok buka Bilani. Kitu ceuk Mang Lebe nyaritana kapaksa rada panjang lantaran bisi Bilani teu narima tamu. Maklum harita teapan kayaan dina peuting teh jeung randa deui Bilani teh. Barang ngadenge kitu mah Bilani rada regreg jeung manehna oge nangtung. Terus semburu kana panto kolotrak ngalaan tulah. Brai pantona harita muka ari brek tetela di buruan loba jalma atuh pok Bilani nyarita. Eleuh geuning aya tamu. Badaya pikir saeun naon Mang Lebe? Wengi-wengi nganjang ka abdi kumata kaleuwas teuing ieu teh. Ceuk Bilani bari neuteup kanu narangtung di buruan. Tapi can waka ngaku kasemah mah kalaka neuteup we ka sadarea. Atuh pok Mang Lebe ngajawab, teu kudu reuwas-reuwas Bilani. Kuring mah ieu teh aya badamikaeun eta nu kasida pentingna. Anu mata kapaksa penting-penting ge ka dieu. Kumaha kawidian lamun kuring sabaraha kanca ngariung di jero bumi. Margi kumaha atuh da kapaksa pisan ieu teh. Kitu ceuk Mang Lebe bari neuteup ka Bilani anu keur ngajanteng di lawang. Bilani mareuwaseun gancang ngajawab, mangga sok atuh kalalembat. Ongkosim kuring teh hayong engal-engal terang. Aya naon atuh ieu teh? Mani asal reuwas teuing? Jawab Bilani bari koloyong ka jero imah sarta brai nyeungeut lampu nu rada gede ngaracaang. Kop harita teh manehna kana samak bar diamparkeun harita ditepas. Ari Mang Lebe harita teh tet ka Bah Aok jeung ka Mang Ucin pok nyarita lalaunan. Hayu urang ka jero teh ulah narangtung di buruan henteu hade tah. Ceuk Mang Lebe bari kalacat unggah kitu di Bah Aok jeung Mang Ucin oge harita teh sing kalacat unggah. Malah si Ohim oge harita teu talangke gancang nuturkeun unggah. Geuk sarerea dariuk dina kursi. Ari si Ohim diukna misah di pojok sorangan. Sirana ngeluk tungkul teu wani nembongan beungeut. Bener teu wani nembongkeun beungeutna. Jika nama eraeun meureunan ku Bilani. Lantaran lamun Bilani keur mapatahan anakna, manehna ge sok kabawa ka papatahan. Tang duwe tara nurut sarua jeung si Kulup. Jadi manehna teu rumasa jadi budak baloweng deui. Sanggeus tarapti pok Bilani teh nanya ka semahna, bangun nu kacida kagetna. Mang Lebe, kitu di kasadayana mugi we ulah dilami-lami. Upami aya badantenkeun mah mangga wae geura saurkeun. Nah aya nu penting naon ieu teh? Mangga geura saurkeun Mang Lebe. Ceuk Bilani bari neuteup ka Mang Lebe jigana teh geus teu sabar pisan hayang geura nyaho. Mangga Bilani mangga ieu kieu geura binya.
Kuring tengah aja pisan ieu teh nepangan kabilani. Dupi nu dimaksad nyaeta sejak naroskeun Jangkulu. Naha manehna teh aya di bumi atawa henteu? Upami aya mangga biar ngariung we di dieu sasarengan. Margi nya pang ka Jangkulu pisan ieu teh anu kaperyogianana mabi. Cik Mang Lebe bari malik neuteub kabilani. Jangkulu nah ada di siang kene oge. Henteu aya taya dina rompok. Malah makuring ge teh tiasa monok ieu teh. Ari nu janten marga lantaranana taya deui nuju mikiran pun anak. Pug mani geus aya menteng mani geus asa butak ieu teh. Pamikiran teh nya mikiran si Kulub. Kitu salah kieu salah. Ku kasar teu neurak, ku lemes komo. Malah tadi mah teu daekeun dahar acan manehna teh. Peda menta sangu meme disodoran teh dipapatahan heula ku abdi teh. Ih, da teu ngareret deui. Gejli ge turun les dugikeun ka ayeuna henteu ngelol deui. Duka ka mana atuh? Dupi Mang Lebe aya peryogi naon atuh kapun anak teh Mang? Kitu cek Bilani semu ngageri harita. Aduh hanya akal teu aya nya. Tapi sawios aya mah. Kieu gerabi pasoalan teh. Kuring teh kalaporan ke Mang Ucin kitu deui ku Bahaok. Ari laporan Mang Ucin anjeunna teh parantos kalengitan golodog bumi na kajantenan kira-kira pukul 10 tadi. Ari laporan Bahaok anjeunna teh parantos kasumpingan 2 jajaka. Eta 2 jajaka teh sumpingna teh bari nyandak lauk emas hiji sagede bitis tah. Saparantos taruang eta 2 jajaka teh marulih kalayan ngantungkeun kacurigaan ka Bahaok. Margi nyaurkeunana eta lauk teh kenging ngeusup di walungan Cihonye cenah. Padahal di Cihonye mah bujeng-bujeng aya lauk emas sagede kitu, sagede tampah ge moal aya. Katiluna neme pisan sim kuring diririweuh kedua jajaka. Maranena ngalipaskeun domba kuring ti kandangna. Tadugikan rame salembur teh ngiring udag. Tas sakitu puting anu penting teh oge nu puting kajadian dina puting ieu teh. Ari eta 2 jajaka taya deui lianti Jang Ohim sareng Jang Kulub. Nah, kitu teh anu janten marga lantaranana mah bi. Cik Mang Lebe bari ngareret ka Bilani. Atulang Bilani harita ngahuleung miraga meneng. Sajongjongan mah colohok bae teu bisa nyarita. Hatena oge kabeh kaget jeung reuwas. Bilani mani asa kabentar gelap ngadenge caritaan Mang Lebe teh. Keur mah harita manehna bingung mikiran kalakuan anakna. Kari-kari aya beja anakna teh nyieun kaributan. Atuh bubuh mani bingung teu manggih tungtung. Mendak susah nu taya sudana. Sanggeus sadalina kakara Bilani teh sadar deui ret ka Mang Lebe pok nyarita. Mang Lebe, kedah kumaha atuh ngawarahna? Kuring mah terus terang bae parantos taak. Eta mah nyangakeun ka Mang Lebe sapara kanca. Saur paripaos teh mah bade neuk-neuk leunjeur meulah jantung ge. Nyangakeun sapuratina eta mah ka Mang Lebe. Kuring mah rumaos teu tiasa ngawarah. Sanes teu diwarah nanging teu nurut sareng dikumaha talalakona nu salaresna eta ku kajantenan teh. Si kuring pasian terang sakantenan. Ah, teu kudu ngarasa berat Bilani. Lantaran nu mata kuring sabatur-batur datang ka dieu teh bi nya. Nyaeta ieu teh daya sanes. Maksudna rek ngabademikeun perkara tuang putra. Kumaha tah saena bi nya. Da margi ari salaresna mah Jang Kulub. Nya Jang Kulub teh sanes jalma jahat. Nanging lenger atanapi bangor sareng ngorek tah. Atuh sajabana ti kitu memang Jang Kulub teh geus jadi kawajiban kuring sapara kanca pikeun ngurusna. Sabab kuring ka sareng Mang Ucin kitu di Bahaok kungsi keamanatan ku jenatna Mang Itok pikeun ngurus Jang Kulub. Da kulantaran kitu kajian kumaha bae ge kayana natang tu Jang Kulub teh bakal dipiara ku kuring sabatur-batur. Geun bae sing sabar mudah-mudahan isuk saganing pageto Jang Kulub teh sadar. Geuning ramana mah baheula pan kitu.
ari geus wareg mah ngalakukeun pagawean-pagawean sifatna lenger, lila-lila mah sadar sorangan. Nu akhirna malah jadi sohor jeung gumela kabalarea sok sanajan dirina pinanggih lara. Da kulantaran kitu keun perkara jang kulup mah tanggung jawab kuring sabaraha kanca. Sabab dangtu bakal aya tungtungna biraku sugan arek terus-terusan kitu. Isuk pagi teh manehna bakal nurut ka kuring sabaraha kanca. Da buktian anu diganggu teh diganggu salidana teh kuringe jeung Mang Ucin katut bahaok. Saha anu nyaho eta hiji teh dodoja pikeun kuring tiluan, eta hiji dodoja maksud teh. Na kuring teh rek kuat atawa moal tanyang haripan budak samodel kitu. Da eta dasarna anu matakeun bae sabare lainna mah bi nya ngan ngeunaan naon lalakon anu salengkepna kuring ge can nyaho kabeh. Ain mah urang tanya we atuh jang Ohim. Kitu ceuk Mang Lebe bari ngareret ka si Ohim. Pok harita teh nyarita jang Ohim. Tah kuring jeung sarerea nya nu aya di dieu aya nyaho teh kana lalakon Ujang jeung si Kulup dina poe tadi jeung peuting ieu. Cik caritakeun kabeh ulah aya nu dihalangan atawa ulah aya nu disumput-sumput nya disumput salindungkeun teh dadarkeun kabeh ngarakahar ti ku kuring jeung ku Bilani. Omongan Mang Lebe bari neuteup ka si Ohim anu teu oleh ngeluh diribueuk menang mabuk. Barang ditanya kitu ku Mang Lebe jeung si Ohim teh nyengkatkeun sirahna. Pok ngajawab bangun nu hararese jeung haroream lantaran sok sieun aya si Kulup eukeun ngintip. Tapi kulantaran leuwih sieun ku Mang Lebe kapaksa nyarita. Wargi sadayana masih ngadaungkeun dongeng Sunda nya danget ieu. Da ka wargi sadayana bo istri pamengget nu anom sepuhna di mana bae ayana warginya bon caket nu tebihna anu resep ngabandungan carita atanap dongeng Sunda karangan Mang Dina Mara. Wilujeng ngadaungkeun ka sadayana nya eta-eta landung panguberahmana bagi ulah hilapnya subscribe-na diantos pisan. Hatur nuhun warginya moal ngabsen ieu mah dikumkeun sadayana nya bon di dalam negeri oge nu di luar negeri nu mikaresep kana dongeng Sunda ieu. Mangga ayeuna urang lajengkeun bae carios si Kulup bagian anu ka salapan kaun dinten ieu dijeng ngadaungkeun dugikeun karengsen. Mangga palebay teh nanging kade ulah dikukum abdi teh nya da abdi mah henteu palebay sadayana ge teh parentah pun Kulup eta teh malah abdi mah ditonyok tarang sarupi tah tina awahing ku satia ka pun Kulup kieu gareng lalakon mah palebay. Cik si Ohim bari derek-dek nyaritakeun kalakuan si Kulup jeung manehna kabeh sakurung alaman teh dicaritakeun. Teu miti indit nguseup nipu indung si Ohim ngalalauk bahaok ngaruwa gedong bener ngaruwa golodog imah Mang Ucin kabeh oge ditetek taya nu kaliwat. Nyaritana oge harita biki lila teh biki lancar lat bae poho ka si Kulup mah sedengkeun anu keur dicaritakeunana harita teh manika karot nahan amarah. Nafsu ngagduru amarah teu kawadahan. Awak si Kulup nepikeun ka ngageter tina wahing ku nafsu. Lantaran tetela sakabeh kalakuanana geus dicaritakeun ka indungna jeung ka Mang Lebe ku si Ohim. Tapi ngan bati ngusapan dada si Kulup teh ambek nyedek tenaga midek lantaran taya daya pikeun ngawaras si Ohim harita malah manehna oge ngan ukur bisa kukulutus jero hatena. Haram janda sia. Awas ya Ohim sia diwarah ku aing. Tetela sia teh teu satia kasobat jeung tibatan ditutupan kalakan dibolekerkeun kabeh. Dasar manusia percobaan si Ohim mah rasakeun sia isukan. Dilelepkeun ka walungan si honye sia ku aing. Kitu cek geurentes hati si Kulup bari ngeupeulkeun dua peureupeuna. Untuna harita kakarot bakat ku amat. Sedengkeun ceulina dipasang ngadedengekeun anu ngobrol di jero imah. Malah pokni si Ohim kadenge nyarita deui. Palebet tah sakitu teh lalakon abdi sareng pun Kulup teh dinten tadi teh tah. Nanging eta teh panuhun sakali deui abdi mah teh pisan-pisan gaduh maksud gitu eta teh. Sadayana ge asli kapalaipun Kulup. Abdi mah dar mangalaksanakeun Mang Lebe. Cek si Ohim bari neuteub ka Mang Lebe sakedeung nu karita tungkul deui bari nyekelan. Beten bari nyokelan tai kukuna ari Mang Lebe pok nyarita. Aduh,
tetela panjang ia lakon ujang teh. Eta teh kakara sapoe jeung setengah peuting. Komo lamun dicaritakeun kabeh meureun. Jigana moal tamat sapeuting nyaritakeunna lagi. Tapi nuhun jang uhimnya ujang teh geus wakca bala kakak emang tina perkara eta. Jadi tetela ayeuna mah anu dibawa ka bumi Bahaok teh lauk Bahaok keneh. Kalayan dituang ku Bahaok keneh ngan ujang jeung jangkulup jadi kabagean meureun. Atu anu ngarua golodog Imam Mang Ucin, ujang jeung jangkulup deui. Geun baelah alus eta ge lantaran jiga nama eta teh hukum karma. Sabab baheula zaman Mang Itok jumaneng keneh Mang Ucin kungsi ngarua golodog Imah Mang. Lain kitu Mang Ucin. Ceuk Mang Lebe bari ngareret ka Mang Ucin. Mang Lebe mah bet tos kadinya geus ulah nyaritakeun dinu geus kaliwat matak merulingkak bulu-bulu eta teh lah. Tah komo ari inget deui keur jaman di udag samak mah. Aduh matak waas lah. Ayeuna mah mending urang ngabadamikeun kumaha carana yang hari panjang kulup. Ceuk Mang Ucin bari nyerengeh panonna nutret ka Mang Lebe jeung ka Bilani. Bener Mang Ucin lah. Keke sabar heula nya. Urang nanya heula ka Bilani ieu teh ngarah leuwih bebas badamina. Bilani tak kitu tak geuningan lakon tuang putra teh. Lamun urang kurang hampura mah estu naon teh naon matak pikah keheuleuan pisan eta teh. Taina kuring rek tumanya ka Bilani. Kedah kumaha ayeuna mayunan tuang putra teh bi. Dah cik atuh pasian heula pijalaneun lantaran Bilani mah tangtos langkung apal karena ada tuang putra. Kitu ceuk Mang Lebe harita bari ngareret ka Bilani. Nuhun Mang Lebe, kuring dipasian kasempetan kanggo naon masihan pijalaneunana. Kumaha carana ngawarapun anak. Kieu nu kapenna ku kuring mah manehna teh dina waktu alit keneh ku bapana sok disebut calon jagoan si kulup teh. Jigana bae eta kecap teh jadi kapanasaran kapun anak. Sabab lamun kabeneran manehna daek nyarita jeung kuring, sok nanyakeun ka kuring pajarkeun teh ema kumaha carana lamun uing hayang jadi jagoan. Ari bapa baheula ka mana guguruna, tah sok nanya kitu si kulup teh Mang Lebe. Tah jigana bae jalan eta tanu bakal bisa naon teh nyalurkeun ka lengeran pun anak teh. Eta mah kumaha we carana na bade di alan teh maksud teh bade diolo kitu ku Mang Lebe atanapi kumaha atanapi oge ku Bahaok ku jalan di Wibita kana jalan naon pijagoeun. Eta mah asal manehna sadar we atuh perkara jadi henteu nama jagoan wallahu alam. Da punan ceuk oge ente jadi jagoan baheula teh atawa dicanak ka hiji sepuh anu lung ilmu sugane bisa kaupahan atuh olok ku Mang Lebe. Jadi bade dipasian ilmu nguseup gitu atanapi ilmu ngalamaung atanapi naon we lah nu sakira mengaruhan kana dirina terus sajalan jeung kahayangna. Sabab kuring ngarasa yakin lamun pun anak dibawa kasar mah moal nurut tibatan nurut kalakah ngalawan geura teh sakitu Mang Lebe. Tah geuning aya pijalaneun nuhun Bilani. Mudah-mudahane aya manfaatna. Kalian isukan pabuburang jangkulup terek diangkir ka rompok tah. Samalah deui Bahaok sareng Mang Ucin oge kudu nyaksian ngara kuring ngara saregreg dina jang haripanana. Kumaha tah sareng ngubah oge Mang. Cik Mang Lebe bari ngareret anu pok Bahaok ngajawab. Pugu bahay Mang Lebe. Abah teh panasaran hayang tepung jeung jangkulup. Jeung rek ditanyakeun anu bener tina perkara lauk mas teh. Mangkaning aduh eta lauk teh rek sina ngendog dari nama eta teh. Jawab Bahaok bari ngagaruk pundukna jiga nu ambak kapegung. Terus disambung ku Mang Ucin nyaritana leuwih tegas ti Bahaok. Sanggup kuring ge bah. Ayu urang pada ngarentog lah tasi ujang kulup teh.
Malah kuring ngaboga usul sakalian si Ujang Kulup teh supaya tuang kelang jeung lenger mah ku diganti ngaranna ulah Kulup lah geura sabab saha nu nyaho bandelna teh kaluar tina kulupna. Jawab Mang Ucin bari neuteub ka Mang Lebe. Syukur ari saranggup mah keun itu ieuna malah kumaha isukane lah. Pokona ari ayeuna mah kaiji atuh geus peuting teuing. Kaduana jang Kulup eueuh, katiluna naon tunuh deui jeung capek. Badami ge moal bener. Tanu masar kana hal eta urang teruskeun isukane lah baurangnya. Lantaran kuring maka sida tunuhna teh. Tadi hudang ge ku ngagentak we tah aya nu ngagorowo. Itu manir liur kana sirah teh. Kitu cenah. Ceuk Mang Lebe bari ngusapan tarangna ret ka Bilani pok neruskeun omonganana. Bilani rupina kaperluan kuring tengan sakitu we lah. Lantaran diteruskeun oge taya mangfaatna. Da puguh atuh anu ditepungeunana teu aya nyatana Jang Kulup. Atuh salajengna kuring nadawidi ti Bilani. Yen tuang putra teh mimiti poe isuk mah rek diwarah ku kuring tiluan supaya bisa ngarubah adat. Lamun perlu diganti ngaranna, tangtu bakal diganti bisi nya perbawa ngaran eta teh. Atuh bisi kabandingan ku para karuhun. Rek didukunkeun sugan. Pokona mah sagarupa akal tareka rek dijalankeun lah. Timimiti poe isukan. Sangkan Jang Kulup jadi jalma anu guna pikeun dirina sarta pikeun balarea tak. Utama nama pisan sangkan bisa ngabakti kan jadi kolot. Sabab bisa kumahaeun teuing ripuna Bilani. Boga anakna hiji-hijina heug bandal jeung embung digawe deui. Coba. Apan matak nyiksa lahir batin eta teh. Buktina ayeuna Bilani henteu oleh bingung mikiran kalakuan nu jadi anak. Ayeuna mah ibi teh jag-jag keneh. Kumaha lamun jaga bibi geus rarempo. Apan beuki ripuh meureun eta teh nya. Tas sakitu we teh kuring mah Bilani. Ceuk Mang Lebe bari neuteub ka Bilani. Aduh Mang Lebe, tangtu we eta kapalai Mang Lebe teh. Tah dirojong pisan ku sim kuring teh. Malah bunga nu taya papadana lantaran kuring mah geus puguh teu kuat ngawarah anak teh. Mangawe atuh eta mah naon ngahaturkeun ka Mang Lebe sabaraha kanca. Bade kitu bade kieu ge teu langkung Mang Lebe bae. Pokona mah asal pun anak beunang diurus we eta mah. Jawab Bilani bangun udariat pisan. Nyaritana estu ngandung kabungahan jeung ngandung harapan anu kasida gedena ari Mang Lebe pok nyarita deui. Nya nuhun atuh Bilani gan ku kuring rek diakalan. Mang Ucin baok tah. Ayeuna mah nya urang pada marulang heula lah ngan kade isukan pohonya. Kitu ceuk Mang Lebe harita bari ngareret di kanuduaan. Nya mangga Mang Lebe tapi waya kumaha ye isukan teh yeuh. Jam 7 isuk-isuk kudu geus kumpul Mang Ucin. Kade ulah make jam besot. Kudu anu pas ngarah teu barabe. Jawab Mang Lebe bari nyerengeh gancang ditempas ku bah aok karita. Wah, moal Mang Lebe. Abah mah henteu boga jam besot. Malah biasana ge abah masok make jam rungkut. Lamun acara dimitian jam 7, jam genep ge abah mah geus datang. Lantaran sok hayang menang tempat pangarupna ngarah disangka undangan terhormat. Nya syukur atuh bah. Ayo urang marulang Bilani. Premio satunya kuring teh. Pangapunten kuring ngaganggu ye ka Bilani. Kitu ceuk Mang Lebe bari jung nangtung. Bilani pok ngajawab. Oh mangga Mang Lebe mangga wilujeng angkat. Sawios da kuring mah teu ngaraos kaganggu. Malah mah bunga we nu aya. Jawab Bilani bari jung manina nangtung terus ngajajabkeun semahna nepi kana panto. Atuh geus kitu mah beral salerea baralik ka imahna masing-masing. Kitu di si Ohim ngagidig muru ka imahna. Manehna ngarasa sugema geus bisa males ka nyeri ka si Kulup. Ku jalan ngabudalkeun rusiahna teh. Lempangna ngagidig garita gagah pisan bari mawahaten guliga. Ari Bilani burug nutupkeun panto kolot rak ditulakan. Leos ka kamarna dug ngedeng bari ngadagoan pitunduheun. Lantaran teteh lah hese sare Bilani teh da puguh
hatena kumalayang wae mikiran anakna. Malah meme sare teh bilani ngomong sorangan. Beuh ame, tetela boga anak teh matanghul, hese diurusna jeung leungar pisan. Malah mah Waktosna wargi sadayana wargi channel @panggina mara dina YouTube. Rupina carita Sunda dina judul Sikulup. Kadangan kiling sati semedang bagian anu kasalapan wargi dicekapeun bikeun ka dieu bae. Pamugi katampi kalayan kamingahan ya wargi. Insyaallah atuh bagian nu ka-10 cariyos Sikulup enjing dina waktu sami urang lajengkeun deui. Mandina barang ngaturkeun nuhun ku paratosna gula ulah hilap di waginya, subscribe-na diantos pisan oge like and share-na gitu. Atur nuhun sia teu acan wargi sakali diatur nuhun ku paratosna wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.